Aduh ais ini sok ngati nikmati hirup. Ieu cara akang nikmati hirup neng. Si akang ada beratnya hotel soknya ya. Kan kang kabayan oge atas damel mancing kawalungan. Oh lah akang sekali-kali mah teu damel teh nu leres anu ngasukeun artos abi kapeser beas. Damel naon atuh neng? Zaman ayeuna mah pilarian damel teh tos tesa anu sarjana we teh digawe komo suwanton akang anu lulusan SD. Walah akang itu males teh. Pada melan mah seueur asalkan orangna gigih. Pilarian pada melan ke, berkebun ke, jadi tukang kuli ke, asalkan mah damel. Kakek emang akang aki-aki kedah nyingiteng anu ngalarian akang kalawan saya atuh. Neng mah ikhlas arek akang kumaha wae ge. Caroge akang males. Itu mah pipeline banting tulang saukur bisa meser beas jeung emam duaan. Nyi iteng kedahna neng anu nyebut karongi sorangan anu tampan cakep sae sanes malah ngaledeh. Kabayang kang desa kuring anu sae anu juga beureut kecebur kapus jiga virus pisan. Hus dasar istri durhaka. Tos akang ngangkat tela mancing. Yuk gue angkat tong mulih deui. Bodoh. Mana kunaon? Udah. Kunaon? Kunaon? Kesurupan. Coba kalau nangkeun ke jebret. Oh nya kedap. Geus kan. Assalamualaikum punten. Iya laras bumina ke jebret. Neng aya pancingan atuh di mana Iya ke jebret teh. Nya. Sesuai akang mah nya-nyaan. Sasana abi ngatur. Nya muhun kumaha neng we. Nya muhun kuring di jamret teh grogi naon. Pangabantosankeun di bumi anu kesurupan. Oh nya hayu siapkeun sasajen jeung duit sagupok dina pasti kideung. Nya hayu. Nya ieu. Mangga kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, lu jebret teh. Nya kuring kun jepret. Iya, kesurupannya. Oh nya muhun. Balik keluar setan jia dina awak cium. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad. Oh iya makan karena guna-guna Guna-guna nu semuanya. ieu main ngaguna-guna. Guna-guna apanya? Ning ieu teu ngomong. Ya hafal atuh. Soalnya saya sok ningali dina Facebook. Kumaha? Halus teh dikeuna. Halus terus. Ya terus atuh ya terus mah ini ku abi candaknya. Dipayun ya. Bumina. Assalamualaikum, punten, Pak, Bu. Ya sudah. Kayak nanya kang. Wilujeng sonten Ibu, leres ieu imana ki jebret. Ya. Dasar dukul penipu. Lain penipu abi mah juru bicarana lain pamajikana. Biasa panggilkeun ki jebretna, Bu. Biasa kedapnya. Akang, Mbah. Ya. Benar ieu ki jebret. Ya muhun tapi gitu. Bapak ditangkap antosan Teh Margi ngalakukan tindakan penipuan. Gara-gara mana anak orang jadi kena penyakit kulit? Ya ampurannya Pak, abi ngaku terus ngelakukan penipuan. Mana teh orang asa percaya ka maneh. Bawa apa sih? Entong.